Kedua insan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dipadu indah melalui akad pernikahan yang suci pada dari pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan segera melangkah kehidupan yang baru serta kebahagiaan yang abadi, dan mulai hari ini akan menitik cinta sejati sampai seterusnya. Hadirin berbahagia, marilah kita sambut kedua insan Allah subhanahu wa ta'ala, Tia Novianti SPD dan Cipta Muhammad Ma'ruf SPD, persembahan Makuta Project, dan akan dipapak oleh upacara adat dari Sanggar Panghegar. Berikan tepuk tangan yang teristimewa. Sampun saduk kasuhun sampursun ceduk rawu hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke hobel pageh nganyar ngencar kaliaran segedik lebur papan lan tulis kesalinan badan ilang badan cahya kubur rahayu 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 Sagung Dumadi Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Gusti nu Maha Suci nomor bangsa daya alam nu kagungan kun payakun nu pageuh tanceran maneh kasipatan Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih nama kungna mung ka Gusti di abdi-abdina seni nada pangraksa pangapi mereka pola renah jurung laku tika ruhun jurung laku tika sampun penggawa gerak lumungsur kencang lada nampak anu disebut
nangtung nakalungan lempang nakaragaman sarunok sa igo sa babat sa bihanin kacay mancing sa luwi kanarat mancing sa labang selisibang ko kabobosi cempat ukanyaan jaknika rumangkap menabi kabati wilayah ditincang dilir pabrik Ayana, aduh ampun, bagian uang, kunto dibelakukan. Oh, maka ding uang teresep karena belakuk. Oh, kami ngah uang hapun dan anu pasukun hapura timakan uang dipayun lain ucap tentang kapur saking ngajeng gumira ucap uang boga jodoh jodoh ayana oh ijo uang geus boga jodoh poe ayeuna pareus uang kami ngawa ya desun are kawal jang incu lagu nuker ngetren lagu uang dina TikTok uang ajo cing alah ajo cing 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 oh wa ajo cing ngajing doa jang incu Icu aki nu bismillah rek rumah tangga poe ieu. Aya dibikeun doa aki sadayana jang icu. Mugi sakinah mawaddah warahmah masuk. Heeh. Kakarang emot kapun bojo. Si bebe bisa sayang si cinta sampai mati. Oh, si Amu ku kekeh ku wate ditinggalkeun. Kekeh hayang nyaksian incuna cenah poe ayeuna boga jodoh. Oh, sok lalajo di dieu tah sia tah sok nyumput ngomong tamu. Aduh, lain nu ieu. Manawi palih dieu noktona. Yo. Acih. Sanes nu ieu. Gelis abah eta mah. Oh, gelis ya mah jiga bintang film. Oh, jiga Ayu Ting Ting. Lain nu ieu ah. Sanes. Amu. Assalamualaikum abah. Mesir seblak ladala. Apa aki ogenan rada amis. Olo. Badi cuman pil gitu. Hei, kamana eta? Kadies teh enakeun. Aduh ayana isikeun haput kanjeng kawe kang icu beuneutan. Alah aya naon cenah Abah. Aya naon atuh abah nyirarame kieu? Lain aya naon. Sidik kurang tekapan boga kabungan. Icu urang poe euna boga jodoh. Urang bungakeun kurang, urang hibur kurang, urang doakeun kurang son. Amu. Ari nya marek mantuan wa di hareup ulang isinkeun. Sok dilatih heula ku wa. Hiji. Eta hiji. Terus dua. Eta dua.
teh wawala. Anu nyuna sateh wawala nini. Mana atuh abang? Oh hampura deleyak sateda salah tuh lain eta. Kapan orang Sunda boga etika, boga ada belanya. Sa kula ngisieunkeun bari nyanyi bari ngawih garayun anu nyuna ayo. Lagu Sunda aya. Heeh. Kamana deui wae. Bo. Itu sila kamu main di meja keluar lapangan. Ayahnya Allah hayang silaturahmi jeung icu-icu aki mudah-mudahan. Ayo ini ya. Up lele acing. Hayu ini ya. Para jenang sama kesengam para lalang saya disinglarkan balung bangke berjalan ke desa Sapuan. Tutup gunung keong rumah, Raden Ratu menak anaknya. Bawah daran linggih turang lenggah, calik nila kursi gading kulang kencana. Kabagjaan nganti kerhidup duaan, mugia tenemu sakinah, mawadah, warohmah. Haturan rantai seanaki. Oke, keprok yang inco hati. Bapak Wadi Sabdi Sanggar Panghegar bersama Mahkota Wedi Organisasi. Jembat moga hidup tenas titik mapak alam rumah tangga napungkeun rasa kacintaan. Napungkeun rasa kacintaan.
Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Bisa dan tiga angka kalian pasai besar rupa hiasan bangkala ayah di taman dan kita anuku itu jauh dan kecil rupa hiasan bangkala ayah di taman di sambalan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar. Bapak Ibu hadirin yang seperti rupanya tidaklah berlebihan kami dari Sanggar Panghegar untuk turut serta dipoto bersama kedua mempelai dan keluarga tentunya, di mana kami hari ini mendapatkan satu kehormatan di mana untuk turut serta dilibatkan untuk mengisi dalam acara pernikahan dua hamba Allah yang hari ini Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya hadir di tengah-tengah kita. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya kembali tepuk tangan buat Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan kembali lagi berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk kedua mempelai tentunya Bakuta Wedding Organizer dan Sanggar Panghegar Tasikmalaya. Panghegar Kembali ke MC. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang teristimewa untuk Sanggar Panghegar Tasikmalaya.